Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur dangu sadaya di mana bae ayana wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Otong di acara nu dipika memet ku urang sararea, acara dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti Nu Maha Gopur. Urang sadaya kenging panghampura tina mantena tina sadaya lengkah lumampah anu misalah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu tos satia manco satia ngadangukeun pedaran dongeng ti Emang. Oge satia ngadapongan kolom komentarnya. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun pisan. Oge kangge dulur dangu sadaya sapertos biasa anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe heula, tuluy ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi ti Emang lamun Emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret kolom komentarna, dibagikeun, di-sharekeun di sosial media WA, Instagram sareng sajabana. Hatur nuhun ti pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca dongeng nu katunda masih dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut. Yasana Kidagar bagian anu ka-45. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Arman gancang ngadeukeutan Bajul Wulung anu keur nangkarak bengkang. Suku kencana lincak dadana si Ponggawa bari ngagerendeng maca ayat-ayat suci paranti ngabeulembang sajin. Aduh, tobat, ampun jajaka. Aduh, panas, urun jajaka. Teu kuat kula, kaula taluk. Ampun jajaka, tobat. Bajul Wulung adu belajar bari nungkup dua celina tina sakujur badana ngelun haseup ipis. Arman eureun babacaanana pok nyarita ka Bajul Wulung. Lamun anjeun bener taluk ka kuring, gancang bawa kuring ngahadep ka ratu anjeun. Bajul Wulung kerung, manehna ngahuleng, batina ngagerentes. Ieu jajaka, ditah aing mawa manehna ngahadep ka Gusti Ratu. Atuh, tadi bae ari rek milu mah, lain kalah tarung meakeun prajurit aing. Dasar manusia, hese ditebak pikiranana, rek pamer heula ilmu meureun ka aing. Bajul Wulung uniang hudang tuluy nyarita. Hog, kaula bakal mawa anjeun ngadep ka Gusti Ratu, tapi omat ulah nyieun kaonaran di ditu. Kumaha engke eta mah kuring teu bisa ngajamin. Ayeuna mah hayu urang indit nepungan ratu anjeun atawa kaula maca deui ayat nu tadi. Ampun, ulah. Mah ditega anjeun mah. Nya, hayu urang lumampah ayeuna keneh. Bajul Wulung gancang nyokot kudana, tuluy naek kana tonggong kuda. Arman gancang ngagajeleng ka satukangeun Bajul Wulung. Kuda teh ditumpakan kuduaan, tuluy Bajul Wulung ngagebrag kudana. Kuda ngahieum bretek lumpat manitarik nuju ke arah wetan. Tepi ka sisi walungan, kuda eureun dihareupeun Leuwih Buyut nu aya di sisi kebon Mang Kosim. Bajul Wulung kadenge ngagerendeng maca mantra anu teu puguh hartina.
Cai leuwih ngadadak nyingrai ka kenca jeung ka katuhu. Breh, katempo aya jalan lega anu mudun ka arah handap. Bajul wulung nepak kudana, kuda ngahieum tuluy lumpat deui asup ka jero leuwih ngambah jalan anu mudun eta. Geus kaliwatan ku kuda mah cai leuwih nutup deui cara biasa. Sanggeus ngaliwatan jalan mudun ti leuwih buyut, kuda nu ditumpakan ku Bajul Wulung jeung Arman tepi ka hiji nagara kerajaan siluman. Kaayaan bararesih, jalan gede ngabungbung di kenca katuhuna dipapaes ku tatangkalan bubuahan anu ariuh linduh, jambu, kasemek, dukuh, jeung buah anu sejena katempo tinggarantung dina tangkalna nu ngajejer di kenca katuhun jalan. Negara naon ieu teh penggawa? Tanya Arman bari culang cileung nitenan kaayaan di sapanjang jalan. Negara Banyu Maruta Jajaka, negara kerajaan bangsa siluman buaya, walon Bajul Wulung. Ari Ratu Anjeun saha ngaranna? Gusti Ratu Dewi Makarawati. Dina kaayaan kitu, di sisi jalan belah kenca, Arman ningali aya sababaraha jalma anu keur lempang bari maranggul suluh. Kek, eureun heula penggawa. Bajul Wulung narik tali kendali kudana. Kuda saharita ngeureunkeun lumpatna. Ari eta jalma-jalma nu maranggul suluh ti bangsa Anjeun atawa ti bangsa kuring? Ti bangsa manusa kawas Anjeun. Keur naon maranehna aya di dieu? Maranehna teh disebakeun ku sasama bangsa manusa anu menta kakayaan ka bangsa kami. Maranehna digawe di pawon karaton, bagian nyadiakeun suluh pikeun anu popolah di pawon karaton. Oh kitu. Kek dagohan sakedeung. Arman ngagajeleng turun tuluy nyampeurkeun ka jalma anu keur maranggul suluh. Asa-asa aing nu di tukang eta kawas Mang Ukri, geurentes Arman. Mang Ukri? Arman gegeroan ka jalma nu manggul suluh pang tukangna. Jalma nu manggul suluh teh ngalieuk ka tukang, tarangna katempo kerung. Arman gancang nyampeurkeun. Mang Ukri, ieu kuring Arman. Amang masih inget ka kuring? Ceuk Arman sanggeusna pahareup-hareup jeung lalaki tengah tuwuh anu keur manggul suluh. Si lalaki ngecagkeun heula suluhna, panonna katempo nelek-nelek ka Arman. Jang Arman? Ieu teh Jang Arman anakna Mang Kosim. Enya kuring Arman Mang, anakna Bapak Kosim anu remen digawe bareng jeung Amang. Maknya Amang teu inget ka kuring. Oh, enya Jang Arman. Nah, Ujang bet aya di dieu. Ujang oge disebakeun ku Bapak Ujang kawas Amang. Arman ngahuleng, hatena beuki yakin lamun bapana geus mengpar tina ajaran agama. Sanggeusna ngadenge ucapan Mang Ukri. Henteu Mang, kuring mah datang ka dieu kahayang sorangan. Jadi Amang teh bener maot disebakeun ku Bapak Kosim. Enya Jang, Bapak Ujang teh muhit ka Ratu Siluman Buhaya nu ngageugeuh leuwih buyut. Kabeungharanana meunang nukeuraan ku nyawa-nyawa kami. Lain Amang hungkul Jang, geus loba korbana tina kalakuan Bapak Ujang teh. Keun Mang, insyaallah kuring bakal ngabebaskeun Amang jeung anu sejena. Kuring bakal ngajorag Ratu Siluman Buhaya eta. Amang engke milu mulang ka lembur jeung kuring. Geus telat Jang, kami geus moal bisa mulang deui ka lembur sabab raga wadag kami geus musnah. Tapi taya salahna Ujang ngajorag Ratu Siluman eta, sangkan kahareupna teu aya deui korban kawas kami. Hampura atuh nya Mang, kuring teh teu bisa nulungan Amang ari kitu mah.
Teu nanaon jang, sok hancurkeun eta ratu siluman, sangkan kami bisa bebas mulang ke alam kalanggengan dina kaayaan tentrem. Arman pamit ke Mang Ukri, tuluy ngagajeleng kana tonggong kudana Bajul Wulung anu tita tadi nungguan di sisi jalan. Hayu, ayeuna urang nepungan Ratu Anjeun Punggawa, ceuk Arman ka Bajul Wulung. Kuda ditepak ku Bajul Wulung, tuluy ngabretek lumpat manitarik. Teu bisa diantep Ratu Siluman ieu, sabab pagaweanana nyasabkeun bangsa manusia. Lamun diantep bakal beuki loba jalma nu jadi korban. Geurentes Arman dina jero hatena. Teu lage kuda nu ditumpakan ku Bajul Wulung jeung Arman tepi ka hareupeun hiji wangunan karaton anu sigrong. Wangunana jangkung, tihang-tihangna tina batu marmer anu bodas bersih, sedengkeun ubina tina batu pu alam anu herang. Rog kuda teh ngarandeg eureun. Bajul Wulung turun tina kudana dituturkeun ku Arman. Bajul Wulung ngalengkah ka hareupeun panto karaton anu dijaga ku dua urang gulang-gulang anu nyarekel tumbak. Punggawa Bajul Wulung, aya keperluan naon anjeun datang ka karaton lain wayah? Tanya saurang gulang-gulang. Kaula rek ngaduhus ka Gusti Ratu, pikeun laporan sarta ngahadepkeun saurang manusia jemputan kaula. Walon Bajul Wulung. Daguan sakedeung, cok si gulang-gulang. Tuluy eta gulang-gulang teh ngaleos asup ka jero karaton. Teu lila manehna kaluar deui ti karaton, tuluy nyarita ka Bajul Wulung. Anjeun diidinan ngaduhus ku Gusti Ratu, bawa sakalian manusia eta. Bajul Wulung unggek, tuluy ngalengkah asup ka karaton dituturkeun ku Arman. Dina kursi singgasana anu hurung herang dijieun tina emas, saurang awewe geulis make papakean sutra hejo, diuk salse diapit ku dua urang dayang anu gareulis. Buukna anu panjang disanggul rapih, sarta dihias ku hiji mahkuta anu ditaretes ku inten permata. Dibelah kenca katuhuna, dina jarak 5 lengkah ti kursi gilang kancana, narangtung dua urang pangawal ratu anu jarangkung badag make rompi hejo tina sisit buhaya, dina cangkengna nyoren pedang panjang. Si awewe geulis anu tayalian ratu karajaan siluman Banyumaruta anu katelah Kanjeng Ratu Dewi Makarawati. Katempo seuri ningali Arman harita datang dibarengan ku Punggawa Bajul Wulung. Sembah pangabaktos kahunjuk panjenengan Gusti Ratu, ceuk Bajul Wulung tuluy cedok nyembah. Sedengkeun Arman mah tetep nangtung bari neuteup ka Dewi Makarawati. Bagea Arman, wilujeng sumping di karaton kaula, ceuk Dewi Makarawati bari imut ngagelenyu. Arman rada ngeureusem oge nempo imutna Ratu Siluman di hareupeunana. Anu kageulisanana emang taya bandinganana. Katambah-tambah papakean sutra hejona anu ipis kacida nembongkeun kasampuluran awakna Dewi Makarawati anu teu make papakean jero deui disajeroeun pakean sutra hejona.
Kumaha nah anjeun betah di dieu? Leuwih hade anjeun ngahiji jeung kaula. Kabeneran kaula teh butuh batur hirup pikeun ngalola ieu karajaan. Kaula can boga salaki pikeun jadi raja di nagara Banyumaruta. Nah anjeun daek jadi salaki kaula Arman. Ceuk Dewi Makarawati deui bari ngiceupan ka Arman. Sanajan jajantungna ratug sarta getihna karasa panas, tapi Arman masih inget kana Purwadaksina. Dina hatena Arman babacaan pikeun nenangkeun hatena tuluy pok nyarita. Kuring kadi lain rek nyiaran jodoh, kuring kadi rek menta anjeun pikeun nyageurkeun deui adik kuring sarta ngabebaskeun bapa kuring nyaeta Bapak Kosim tina jiretan tipu muslihat anjeun ratu. Masalah adi anjeun eta mah masalah babari. Ku kaula bakal dicageurkeun lamun anjeun daek jadi salaki kaula. Tapi ngeunaan si Kosim kaula teu rumasa ngajiret atawa nipu ka manehna. Walon Dewi Makarawati bari tetep masang imutna. Kaula ukur nawarkeun harta kakayaan sarta kasenengan hirup ka bapa anjeun. Kusabab karunya geus lila pisan hirup dina kasangsaraan. Manehna sorangan anu mutuskeun pikeun jadi hamba sahaya kaula. Teu mungkin pamohalan Bapak kuring teu pupuguh daek biluk ka anjeun lamun teu dijiret atawa dipikat ku anjeun. Ulah aneh jajaka. Anjeun can lila ku melendang di alam dunia. Sakuat kumaha ge imana saurang manusia. Lamun puluhan tahun hirup dina kasangsaraan sarta loba dihina ku batur, lila-lila moal kuat. Imana ragrag kulantaran hayang ngarasakeun hirup senang cara batur. Eka etang lobana bangsa manusia anu ngahaja nepungan bangsa kami. Pikeun nyeun perjanjian daek ngorbankeun diri sarta seba kulawargana asal bisa hirup senang di alam dunia. Naon bae alesanana kuring menta anjeun ngabatalkeun perjanjian Bapak kuring jeung anjeun sarta bebaskeun sukmana adik kuring. Heug, kahayang anjeun bakal dicumponan, tapi anjeun kudu mayar ku keperjakaan anjeun Arman. Cukup sakali anjeun daek sarejeng kaula. Sakabeh kahayang anjeun eta bakal kalaksana. Ceuk Dewi Makarawati bari ngiceupan deui ka Arman. Dewi Makarawati mentang imutna anu kareueut dibarengan ku elmu pangirutna anu bisa ngalumpuhkeun hate saha bae anu nempo kana imutna eta. Dewi Makarawati teh apal sakumaha luhurna elmuna Arman. Lamun ngagunakeun cara heuras pasti Arman bakal ngamuk sarta cantang tumanehna sanggup pikeun meruhkeunana. Kusabab eta Dewi Makarawati ngagunakeun elmu pelet jeung ajian pangirutna pikeun meruhkeun Arman. Arman anu memang can loba pangalaman saharita langsung kapangaruhan ku elmu pangirutna Dewi Makarawati. Panona neuteup teu ngiceup kana beungeut geulisna Ratu Siluman anu katempona beuki ngageulisan bae. Getih Arman karasa surser leuwih ngagancangan kitu oge jajantungna anu beuki motah ratug tutunggulan. Dewi Makarawati apal lamun elmu peletna geus nerap ka Arman. Manehna seuri tuluy nangtung. Dewi Makarawati ngalanggeor bari ngahaja nyingsatkeun pakaian hejona anu bagian handapna anu mibanda belahan panjang tepi kana cangkengna. Pingping anu mulus bodas bersih teh katembong ngaborelak
sawaktu Dewi Makarawati ngalanggeor turun tina singgasanana nyamperkeun ka Arman. Arman beuki olohok mata simeuten, gondok lalakina lok-lokan turun naek gairahna saharita kahudang, awakna ngageter nahan nafsu anu ngadadak naek. Dewi Makarawati nangtung dina jarak ukur satengah lengkah ti hareupeun Arman. Gunung sakembaran anu montok ngabuleud nampe di hareupeun panon Arman. Nyieun nafsu si Jajaka naek kana embun-embunana. Dua leungeunna Dewi Makarawati ngagelung dina beheungna Arman. Beungeutna ngadeuketan kana beungeut Arman, napasna anu haneut karasa nyapuan kana beungeut si Jajaka. Urang puaskeun rasa kapanasaran anjeun di kamar kaula Jajaka. Urang babarengan lalayaran dina sagara kanikmatan. Harewos Dewi Makarawati tuluy nungtun Arman dibawa ka kamarna. Arman ngiclik nuturkeun kawas munding anu dicoco irung. Arman dibawa ka hiji kamar anu lega jeung bersih. Sakabeh parabotan anu aya di eta kamar sakabehna dijieun tina emas, oge dihias ku batu-batu inten berlian anu warna-warni. Di eta kamar Arman didiukeun di hiji ranjang badag anu kasurna empuk. Saperena tina sutra warna biru ngora sarta diawuran ku kembang 7 rupa. Seungit kembang rupa-rupa kaambe ku Arman, nyieun nafsu kalalakianana beuki ngagolak. Arman anu teu apal kana kitu kieu da puguh masih bujangan jeung teu pernah ngalakukeun nu aneh-aneh. Ukur diuk bari awakna ngadegdeg. Dewi Makarawati nangtung di hareupeun Arman, sakali ngagibegkeun awakna polonyon pakaian sutra hejona langsung molonyon lepas tina badana. Ayeuna mah katembong jelas pangawakanana Dewi Makarawati anu matak pika uruyeun sakur lalaki anu nempo. Arman molohok, panona molotot, jakuna beuki lok-lokan, neuteup awakna Dewi Makarawati anu geus teu katutupan nanaon deui. Dewi Makarawati neundeun mahkutana dina meja leutik di sisi ranjang, tuluy ngagidegkeun sirahna. Buukna anu panjang hideung galing muntang saharita ngarumbay nambahan kana kageulisan dirina anu nandingan kaum widadari. Arman geus poho kana Purwadaksina, kasirep ku ilmu pangirutna Ratu Siluman Buhaya, kasadaranana palid dina galura gairah nafsu anu ngagugudag dina jero dadana. Dewi Makarawati harita ngagoabrug ka Arman, nindihan awakna, bari bibirna ngagalentoran Arman, sedengkeun dua leungeunna ngarangsadan bajuna Arman. Arman ngarasakeun sukmana kawas nu hiber ka jomantara. Karak harita manehna ngarasakeun kaintiman jeung saurang awewe anu bener-bener nyieun nafsu ngagolak henteu katahan. Meh bae Arman teh bobor ka perjakaanana, tapi dina kaayaan kitu ngadadak dina tetempoan Arman ngolebat rupaneng arum, disusul ku rupa Bah Atma nu jadi guruna. Dina tetempoanana Arman, Bah Atma teh cumarita, "Aing Arman gancang kawasa diri hidup 17 bujal eta siluman kukujang Kiai Samparja, sabab dina palebah bujalna eta kelemahan eta Ratu Siluman." Arman inget deui kana Purwadaksina, manehna eling
lamun keur digalentoran ku musuhna nyaeta Ratu Siluman Buhaya. Gancang Arman nyekel tak-takna Dewi Makarawati, tuluy awakna Dewi Makarawati teh dibalikeun ku Arman sarta langsung ditindihan ku Arman. Arman ayeuna aya di saluhureun Dewi Makarawati. Dewi Makarawati teu curigana naon sawaktu awakna dibalikeun tuluy ditindihan ku Arman. Sabab sasangkaanana mah Arman teh geus teu sabar hayang ngalampiaskeun nafsu kalalakianana ka dirina. Dewi Makarawati kalah kah meuremkeun panonna, bari bibirna anu ambu cuy beureum teh rada calangap siap pikeun nadah gempuran bibir Arman. Tapi leungeun katuhu Arman harita nyabut kujang leutik Kiai Sampareja anu dibeklan ku guruna sawaktu mulang ti Garut, anu salila ieu diselapkeun dina cangkengna. Leungeun kencana Arman nyekelan beheungna Dewi Makarawati, sedangkeun leungeun katuhuna nojoskeun kujang pusaka pas pisan kana bujalna Ratu Siluman Buhaya. Hiu cerep. Dewi Makarawati ngajerit, kujang nancep mani jero, sukuna ngajejek kana dada Arman. Cedak. Aduh, celeng. Bru. Arman mah celeng ti luhur ranjang, tuluy tonggongna neumbrag kana tembok sisi panto. Kujang Kiai Sampareja masih dicekel dina leungeun katuhuna. Dewi Makarawati kekejetan di luhur ranjangna, beuteungna baloboran ku getih warna hejo, tina tatuna ngelun haseup bodas. Hawa panas nyak serak kana sakujur badana, tina tatu tapak kujang pusaka. Hawa panas eta bakal ngabeulem awakna Dewi Makarawati ti jero. Kulitna anu bodas bersih mimiti katempo geuneuk ngahideungan. Dewi Makarawati ceceritan bari gogorowokan ngageroan pangawalna. Aduh, panas, panas, tobat, pangawal, tulungan kaula, ponggawa, tulungan kaula, teu kuat, panas, tobat. Arman rek nyampurkeun ka Dewi Makarawati, tapi niatna dibatalkeun sabab kaburu daratang pangawal ratu jeung sapasukan prajurit panjaga karaton. Hai tot waktosna pemirsa dulur dangu sadaya teu nyekapan emang tunda heula ieu cariosan semet dieu mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah supados urang tiasa petepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Teu kirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan, boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap-kecap bahasa Sundana. Ulah bosen nya. Pileuleyan sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan nu sarae nu endah nu bagus nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang sejak undur diri akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.